Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au waladin sholih au ilmin bimunafihi. Kersana sohibul maksad sekeluargi hormatin pribados tekakantun kersana Bapak Lurah oge sami hormatin pribados tekakantun sesepuh agama sesepuh masyarakat Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan tekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Khususna sohibul maksad keluargi langkung utamina pisan ka putrana anu nuju disyukurkeun sabada dihitanan. Mudah-mudahan ya murangkali sabada dihitanan sehingga damang tina dihitananana panjang yuswa sehat sae emutanana kanggo milarian ilmu kanggo bekal anjeunna dunya sareng akhirat. Alhamdulillah pada dasar hakikatna Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi nuju ngalungsurkeun kanyaah kaduduh ka urang sadaya, nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya, wirehna urang sadaya parantos raridho manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami ngadamel cengcelengan gugunuk bekal kanggo bekal lalakon hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Anu nganggo perantawisan sahibul bait seja maksad syukuran sekaligus hajatan kanggo umat Islam upami jalmi syukuran teu dilajengkeun kana hajatan eta kalebet kana jalmi takabur nya baru teh nya dai syukuran teh nampikeun kana paparin Allah nu tos katampi ieu kapayuna meuni teu aya kahoyong itu upami kamari urang dipasihan hirup panginten nyingga hoyong hirup deui upami hoyong bahasa Arabna disebat hajat maka kasayanana dina ajaran agama Islam kanggo umat Islam upami syukuran teraskeun kana hajatan. Istilah bahasa santri lamun dipasihan teh sok kitu santri mah nu baheula tapi nuhun cenah Pak wajidna minhu mun aya keneh tambahan deui ya kitu. Nuhun nu kamari isukan ge nyuhunkeun deui ta eta jalma Islam. Punten sadaya nu hadir ya agama Islam. Ya, lumayan lah linglung oge urang teh ngaku Islamnya ada. Moal pati jejeg sategasna mah parurah teh nya. Sabab
syarat mutlak lamun jalma ngangken Islam teh aya 5. Hiji ngawaskeun 2 kalimah syahadat saumur hirup sakali-kalina, teu 2 teu 3. Jadi ngawaskeun 2 kalimah syahadat teh mung sakali, kajaba lamun diruksak wajib didang dosan deui kodok namina. Gitu. Kedua salat sadinten sawengi. Ai saur parurah sareng para ustad di dieu sadinten sawengi salat sabaraha kali cenah teh? Bu. Sabaraha kali, Pak? 5. Mun bisa eureunkeun ta ustad. Prekeun tong dipake di teh ustad. Teu aya kateranganana salat sapoe sabeuting 5 kali teu aya. Nah, salat-salat wae make diatur waktu. Abdi mah meunang katerangan tina ajaran agama Islam. Salat sadinten sawengi teh nu jelas saelingna kitu dina agama. Jadi sapoe sapeuting teh salat teh saelingna, dan nu teu eling mah teu wajib salat. Kitu sok. Saelingna we. Nu teu eling mah dipaksa-paksa ge moal bener. Jeung moal ditarima ku Allah ge. Matak sok aya nu salat teh magrib, bungkul isya teu aya, oh berarti nuju teu eling. Kenal? Ya gitu. Nu jelas saelingna salat nya aya nu salatna teh Jumaah wungkul kan bae meureun elingna teh Jumaah, Sabtu teh eling deui. Itu ngan pedah ibu kedah gaduh emutan. Upami ibu kagungan caroge misalna salatna Jumaah wungkul berarti elingna teh poe Jumaah. Ti Sabtu nepi ka Kamis mah teh eling, ridho dikeukepan ku jelema teh eling, tinggal kitu wungkul eta malah. nya kang diurang. Upami jalma anu eling salatna teu puguh hitunganana. Ayeuna namanya magrib lebat ka masjid. Lebat ka masjid pangpayuna kahiji salat sunat syukrul wudu. 2 tahiyatul masjid. 3 salat qobla. Kaopat salat wajib, kalima salat ba'da ku magrib ge geus anggeus kabeh. Tong aneh mun tetangga isya eueuh da 5 anana geus. Nu salah ustad. Tah kitu teh. Ulah lawora. Nu matak saelingna we salat mah. Itu. Ieu hakiki ilmu kolot. Beda jeung nu ngarora nya. Ainu di bawah usia 50 kahanap mah ya jelas kadang-kadang ilmu hanya sebatas jadi alat pikeun nganteur hawa nafsu pribadina. Matak dina alfiah kitu irfa bikanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Saya tenal alfiah. Namun dina imriti warofa'ul mubtada'an bil ibtida kadza karokun hobarin dil mubtada. Setiap para remaja kahayangna ngapak langit kemampuan mak nol. Itu lamun ceramah budak ngora sakali ceramah teh hayang langsung eling kabeh hayang eling henteu aya dalilna. Qudratullahi ijaj wa qudratul abdi kasbun. Kemampuan jalma sanajan ilmu nak ngapak langit nganepi ke pelebah usaha. Hidayah taufik Allah nu kagungan. Itu wajar aikah yang manu tadi irfa nya ngapak langit. Urang hayang kawas rasul beda bibit. Komo moal ka tepi nya. Itu da kadang-kadang urang Indonesia ge ngapal-ngapal sejarah teh semet zaman Belanda we kadienakeun kaditunakeun mah teu apaleun. Itu tapi lamun apal karena sumber timimiti moal aneh kejadian orang Indonesia. Itunya negara Indonesia teh tadi nate kosong teu aya jelmaan baheula nama kakarek aya teh tongeret itu kasir baheula kusabab negara urang negara subur apalin jalma palalinter nu panggeulana asup ka Indonesia teh India pangheulana nu ngeusian negara urang teh urang India tuturkeun ku Cina bus ka Indonesia jadi nu ngeusian urang Indonesia teh India jeung Cina. Ayeuna nungtut laloba deui teh ada bibit teh nya karawin India jeung Cina anakna Indonesia matak disebutna ge Indo jelema campuran eta kieu bentukna ge.
jangkung henteu, pendek henteu, bodas henteu, hidung henteu, bener henteu, edan henteu, jadi Indo dibawa kitu dibawa kieu ge hese jelema Indo mah. Di adanan cek ustad hayala sholah maracul we anggar cak itu Indo mah teh cek RT wayahna we cenah bagian ngarona mah kudu ngararona harees we tong aneh Indo jelema teu kaluhur teu ngapungkanap teu napa gitu. Ai nabi mah tong diomong-omong da pukungan hiji-hijina nu benerna ge eta Allah Ta'ala tingawitan ngadamel jalmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka poe ieu can pernah Allah nyeun jelema bener dua encan ya nu bener dengan hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apan sok diaos ku urang ciri jelema bener ceuk Allah assalamu alaika kalimatna ge mufrad assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika salamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan mulai dibere komo urang tamakan mah duh wawuheun ge henteu itu ayuhan nabi nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami wa barakatuh jeung kaawetan kami. Loba jelema nyebutkeun barokah ditanyakeun ai basa Sunda barokah naon barokah mah barokah Ustad linglung teh barokah teh awet itu ya kasalamatan aya di nabi itu teu aya dalil dina agama assalamu ala Adam assalamu ala Ibrahim teu aya assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah jeung kasalamatan Allah teh kasenangan Allah khusus ka Nabi Muhammad teu aya nu dibere masing Nabi Adam ge jelema nu bener ngan eta-etana matak dijieun ge jelema asli Nabi Muhammad pangheulana ya pangheulana aya Allah ditulis Allah seten beh dieu tadi nama buleud hu hartina Allah asal muasal kalimat Allahu tadina buleud jang hu hartina Allah terus Allah nyieun jelema asli Nabi Muhammad kusabab Allah nyieun Nabi Muhammad maka ieu ditambahan ku lam jadi la hu la Muhammad hu Allah gitu tadi nah tambahan ku hamzah jadi Allah mun aya nyebut Allah bener lamun nyebutkeun salah teu ngaji gitu teh kusabab akibat teka tepi ku ilmuna salah sana doraka lain salah ilmu urang nu hanap itu urang ngajak tetangga kana salat anger betul daekeun lain tetangga bedegongan ilmu nu aya di urang ipis keneh matak cuk urang Gusti geuning ilmu dengan sakieuna cacakan ngajak jalma nu sarua dahar sangu geus teu dianggap komo mun ngajak salat ka munding itu lain bedegongan ilmu nu aya di urang ipis lamun alus mah entong-entong hayya ala sholah ngaringkang ustad ka masjid mun teu ngaburusut itu dan Nabi geus pernah maksa ta ieu Islam nu kapena ku aldi Aldi nyarioskeun ilmu Allah lain menang panimu lain menang kurah-koreh tina YouTube lain nyarakeun itu awas pasantren we diajar ngaliwat baheula mimiti asup ka pasantren tahun 63 ya pangheulana nyaba kitab Sapinah pangleutik-leutikna kitab Sapinah karya Indonesia di Mekah mulai Sapinah ya urangna urang Jawa Timur ngarang kitab Sapinah di Batavia disebar luaskeunana di Banten eta kitab Sapinah masing adug-adugan ka Mekah ka Madinah oge nenangan Sapinah moal aya ieu kitab Sapinah hiji ilmu Allah galian tina Al-Qur'an disesuaikeun jeung lingkungan urang matak lamun jalma teu apalin kadinya katerangan-katerangan loba nu direkayasa lalajo ti nagara batur nu teu pernah nyeun kitab kade ka barudak ngora ya di urang ge loba ilmu teu ngadadenya ke negara batur Mekah harideng deh boro-boro Kangjeng Nabi 40 tahun di Mekah diangkat diisrokeun dimirajkeun turun ke alam dunya boga gelar rasul satahun satengah ngalih ke Madinah tarolah urang Mekah teh guru Islam dengan satahun satengah kira-kira lamun asup ka sakola satahun satengah jadi dosen moal
tingali ibadah orang Mekah mengantus silih sungkur wungkul bukan setahun setengah tingali Madinah nu 21 tahun setengah ada orang Madinah mah anggeus ilmuna jelema nu mau ngahaji di Mekah seladu teh nincak kana hulu batur ge teh nyawa ada tata krama taraweh nu ditinggalikeun ka Indonesia teh Mekah we geus katurutan orang Madinah itu mata urang Mekah tingali nu tarawehna nu ngomong-ngomong sorban aya nu gagaro wae aya dina sapinah mah 2 kali ngagaro teh batal salat eueuh di Mekah mah badak untung teh silih sungkur oge itu ya tah jelema asli harita Kangjeng Nabi Muhammad SAW mata abdi mah dugi kadanget ieu ge can apal kana rupana jalmi perlu teh acan nya moal aya nu apaleun kana rupa jelema ieu wati Allah nu nyieuna duka parurah mah bapak ibu nu hadir terang teh jalmi bu bingungnya akibat bodoh al jahil tadulu ala sako jelema bodoh masuk linglung mun ditaros bapak ibu terang teh jalmi ngahuleng ai ngajawab terang bising salah ai ngajawab teh terang ai urang saha da kitu akibat linglung ge teh bodoh teh nya sategesna moal aya nu apaleun kana rupana jalma iwati Allah taala nu ngadamelna punten ulang ngece ngaji tauhid ngaji kolot nya hakiki ieu dina Islam ari ieu nu haladir di dieu jelema lain kitu jeung hakiki mah teh Pak abdi gaduh keyakinan dina ajaran agama Islam amun anu potongan model kieu bentuk model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat pantrangan potongan kieu moal dikasawargakeun didaeun sawarga nempo bentuk kieu benar lain hereuy moal dikasawargakeun masing adug-adugan oge bentuk kieu mah sawarga meuleuk narima potongan kieu komo model aki-aki mah jelema leukeun di dunia geus dilaku komo di ditu itu moal dikasawargakeun potongan kieu mah Pak gitu naon atuh nu katingali ku urang ieu nu katingali cing jarentul mah lain jelema tapi wadahna wadah jalmi kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadah jelema di mana jalma tos teu betaheun dina wadahna kaluar disebat maot tah jelema mah nu bijil matak moal aya nu apaleun iwati Allah taala nu galatak keletek mah cangkangna matak sok diparikeun itu jeung anu nyangsarakeun ka jelema lain jelemana wadahna nu hayang dahar sare nginum hayang imah hayang mobil hayang duit lain jelema wadahna matak Allah pinter lamun model kieu dikasawargakeun sangsara disawarga ge sok lamun teu dalahar di ditu lamun teu nyarawah deui lamun teu daragang nu hayang jadi RT nu hayang jadi RW dayang dadaharan jerona mata kalau pinter laan cangkangna nu ngaribetkeun tinggal jelemana teu aya di ditu Alfamart Indomaret pasar teu aya warung kejo da geus hayang dahar itu nu matak nu kieu mah cangkangna kulit daging urat tulang asalna tina cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang eta lain jelema tapi wadahna moal aya jelema nu apaleun kanu maot nya da jelema mah teu anu paeh aya ge maot itu kadang-kadang urang Sunda teh ku bahasa kitu ge lieureun teh da bueuh teu ngarti teh ya ai maot jeung paeh beda da ari paeh mah tamat riwayat sapi munding entog hayam eta paeh naon sababna teu aya kelanjutan ka ituna lamun muning geus paeh di alam dunya teu aya urusan ka itu sugan aya dina ajaran agama Islam malaikat nanya muning paeh henteu nah da teu nepi ka ditu da kitu ya itu matak jelema mah maot naon ai maot ngalih pinah jalma mah dipinah-pinah naon sababna dina dada jalma teh aya sifat nu 8 amarah loamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah watekna pusingan aralan tepayaan cegekan goreng adat gede amek eta watek jelema ti dituna matak lamun jalma di alam dunya teu ngamek-ngamek acan eta lain jelema jurig gitu nya bahan ti dituna Allah apaleun
kusab jalma teu betahan ku Allah dianteur da urang buatanana Allah pangpayuna ngadamel jalmi teh di sawarga henteu ditamakan naon sababna Allah ge apaleun kasebut jelema dijieun di dieu mau burung sangsara wae rudet pusing di dieu mah eta salah nyieun supaya genah jelema mata nyieun teh di sawarga Nabi Adam nya pangheulana Allah nyieun jelema aya cangkangan awas urang kieu teh lalaki Nabi Adam alaihissalam tadi nama mau nyieun awewe ribet panggilanna teh nyieun teh lalaki wungkul nya an ku sawab jelema mah pusingan Nabi Adam di sawarga oge lobana naon eta jelema mah tara barang dahar masing lobana naon oge kulang jendul we Nabi Adam di sawarga malaikat Jibril laporan ka Allah Gusti geuning khalifah Gusti di sawarga teh hulang-hulang Aisyah kudu cecengiran sanesna atuh katingalina menuju gariweuh apa ya teh ya jelema mah tong disarakeun jeung malaikat rame teu rame seten aya batur sia weuh batur mah da anak cecengiran jeung saha Cumuhun cenah Gusti hawatos abdi ka khalifah Gusti komo aing anu nyieunna kitu ceuk Allah bade kumaha tuh Gusti ngajedog tong pipilun kumaha aing itu mata kalau ngadamel nu kadua ti mana minasulbi wat taroib ceuk Allah ka Nabi Adam nangkub cenah Adam nangkub Nabi Adam pencet tulang tongongna Nabi Adam ngajuru bijil anakna awewe Siti Hawa alaihissalam eta minasulbi wat taroib nya matak saur agama anu gaduh putra mah pameget ibu mah teu aya nu gaduh putra doraka lamun awewe ngaku ieu anak abdi eta doraka ngaku barang batur nya nu gaduh putra mah bapakna minasulbi wa taroib itu matak sanajan agama jeung dari agama nagara oge teu aya nu ngameunangkeun ibu-ibu ngaku anak der bawa ke pengadilan moal meunang paling aya di negara oge ibu mah hak asuh hak ngaku anak moal bisa sok tinggalikeun di mana nikahkeun nya bapak gaduh putra istri dipareng ku Allah tos dewasa tepang jodoh inung nama pi 2 poin dikawinkeun oge geus gegentetane jeung panganten awewe teh eta kurang hideng soalna bapak nama nyantai we deretan nepi ka diakadan kajen ngareneng jeung panganten moal ditanya inung nama lain anakna tapi bapakna lamun di Bandung keneh jam 8 usum diakadan pangulu kajian balik jeung tibatan di akadan make inung nya nah lain anakna mata kada mah ibu-ibu mah lamun gegenengan jeung pangantin kurang kaera weh cek urang ditanya moal make cicing di dinya mun init ka sawah da bapakna mah masing di Jakarta burung di daguan datangna kaya putra mah kagungan ramakna matak ieu ge kade ta Saibul Bait putra entong nganalkeun inungna inna woha ya'murukum antu adul amanah putra teh sanes nu bapak sanes nu ibu da teu aya jelema nu mampu nyieun jelema nu ngadamel jalmi mah Allah itu matak gubrag lahir ka alam dunya antu adul amanah titip ye jelema ceuk Allah ka saha ka bapakna nyusuan kewajiban bapakna peperihun reuneuh teu kuat atuh nyusuan ngamandian teh ulah lalawora hakiki hukum teh kewajiban bapakna ibu mah gede jasa hamil teu aya lalaki nu mampu hamil ti baheula nepi ka ayeuna soak itu matak baheula pan ditawarkeun ku Allah hei jelema awewe lalaki cung sanes sanggupreuneuh muriang lalaki mah ditanya diharena teh monokan diukna terusna kabur kana mah itu ibu-ibu nyaheun da butuh meureun ku lalaki bisa gempar ke lalaki aing jeung saha matak dibelaan ku ibu-ibu breng we ibu-ibu ngacung ceuk kalau sate nu ngacung abdi grup bikangna ceuk kalau nanaonna sia make ngararacung non teh abdi sangem hamil tah eta teh hamil teh ka sami ibu-ibu tadina leukeun lalaki we soak ieu mah ngaracung itu abdi sangem hamil nya lalaki ge boga kaera we nya banyak aya awewe lemah ngacung aya lalaki henteu matak breng lalaki ge ngaracung brengan ngacungna setengah tihang itu lalaki ya
cek kalau geuning sia ge ngararacung tapi Gusti abdi mangacung ge setengah ngacung setengah tetep Gusti abdi mah ari hamil mah alim moal kiat geuning ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut we matak sok aya pameget anu burut liah sula ata'a dulu neangan jalan adil-adilan ibu-ibu hamil bapak-bapak burut tuh mangga kanu bade burut abdi mah sangeut ulah sulit ulah reneh mung burut mung jelasnya atuh tibang salawe kilo mah wajar lah jeung beda jalma burut mah gagah nek boga duit nek boga henteu ge teu aya jelema lumpang ngeyeungkeung di burut mah mangga kanu bade ulah sulit teh itu nya ulah incu dengan ta duit ka aki teu dibere kanyut leutik aki-aki teu yahan gitu aki teh mah atuh gede-gede kanyut coeun incu nya mangga anu di pangkar pilih bade mangga 15 kiloan di tukang lah oh mau burung pesen calana naga juga nama aya dagangan gitu sejarah nate Sahibul Bait saur Allah gitu ieu jelema teh meunang nyieun kami jeung nu kami antu adul amanah titipkeun karamakna saur Allah mihape kami ieu jelema umurna geringna cageurna rejeki jodoh jeung maotna tanggung jawab kami Allah mah kitu mihape hei bapana mihape jelema umurna geringna cageurna rejekina jodoh jeung maotna eta urusan Allah tong pipilueun matak lamun aya hiji bapa insyaallah bingung we di mana rezekina aya budak murtad teh berarti teu percaya ka Allah moal Allah nyieun jelema aya beuteungan lamun teu sanggup jeung rezekina itu manyai kuuk tara ka mana-mana lintuh itu komo jelema anu karomna Bani Adam jauh leuwih mulia tibatan kuuk nama ki keung matak cek Allah Allahu dunuka kami bakal ngajadikeun kana naon nu aya dina hatena ta jalma mun hariwang ku duit sangsara we saumur-umur ge sabka hariwang temus dina hate sarua jeung nangtang kasangsaraan tong hariwang itu ya eta diandawisna tumaros ramana ka Gusti naon atuh Gusti nu diamanatkeun ka abdi tah nu kedah emut teh Pak ya sing inget hei bapakna ieu jelema ti kami dikaanjeunkeun teh teu mawa dosa satungtung buuk-buuk acan awas lamun awal akhir ieu budak dicokoti ku kami mawa dosa wayahna bapakna kudu tanggung jawab ieu nu paling berat ya Bu itu lamun dicontohkeun mah bab tasbih diupamakeun kana lawon ceuk Allah tak kami mere lawon bodas sok nek dianggo lancingan, dianggo acuk, dianggo sorban, dipake lapek tapi awas lamun dicokot di ku kami ieu lawan belang komo balik hideung ditengeulan nun kapiapeanana ieu panu berat teh lain dahar sareng nginumna teu aya judulna rumah tangga teu pabelit jeung duit teu aya upami bapak gaduh istri entong hiji lah ento gue kuatin 15 nah jelema mulia ukur hiji geus sisit hirup ieu mah jelema kamalacin bea karep itu ari hayang ka sawarga disebutan Rasul apa je kalau inna arsalna ka sahida tuh jelema bener tempo Muhammad Rasul Allah jelema bener mah kang Rasul gaduh istrina ge 12 itu cek Allah sahida itu mere contoh ke umat Islam itu mah Rasul 12 pandai atuh urang muslimat ka karek Allahumma baga majikan hiji nya mah di aku mejeuna 700 Nabi mah selawat hiji urang hiji da lain Nabi urang mah kudu 70 tasbih menepi ka pargat ka karek seimbang jeung selawat Nabi hiji itu ya gaduh istri ge kitu ieu mah hayang nurutan Rasul bawa majikan hiji kalah tumang rupa diungu teh
Bari teu mah anyaran kawin pan ramo teh lumuh mana cingirna mana kalingking jajangkungna curugna mana jempolna kanyahoan nangis boga salaki dihantam ngored dihantam tanur ngaramet monokan nu panjang nepi ka pahili mana cingir mana jempol kalah amuradul itu cek lalaki bari udud bari tangah teh lain da pamajikan da nyaran panggih mah teu kieu teuing gitu. Nah ayeuna geus diimahan dibere dadaharan kalah kieu da sok ngahulang nama kitu. Dipiceun geus eueuh indung bapana dirawatan kusut matak sok aya pamagat manu setruk eta teh mikiran komo lamun diparak wae diimahan di lomarian ge meni salanganan teh bogoh potongan gitu. Nah ada Rasul mah 12an ge garaya we datara kawas awe urang dog-dog gigi gaju ka dieu tara rame terawat ka sawah ka kebon naon anda loh teu nita sak-sak sucruk itu nya lalaki tara aya nu nita sugan bu itu pangoredkeun tara eta mah sayong nya ruksak itu matak pamagat mah lamun nyanyabaan geus sangeuk ke babarengan jeung pamajikan teh sangeuk da lalaki jelema normal beureun boga deuleuan nya babarengan kasubang dari majikan urang turun tina angkot nah ngareret nu di terminal teh beda nengang urang mentak sok langsung nguliwat lalaki mah ka bujur angkot itu geus teh hayang nganter deui nya ruksak majikan aing itu ade taya jang wih deui tah Nabi Muhammad mah tadi nage kitu matak saparurah tadi gitu laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu moal aya bumi langit sawarga neraka katit pangeusina komo urang mah ieu mah kagok jijeunan we di jarian jelema seten tama eueuh ting cabakeun ada mal bener gitu di kieu tuh soak ustad ge nya seueur teh ustad dongkap ka kumaha cenah pajengan abdi mengajak salat teh wat hararese tatangga teh salah maneh tad itu kurang pemikiran tadina ngabubuting nafsu nagu nafsu cek nabi walayap alu sayan ila bi ilmihi lamun migawe hiji perkara teh tempoh heula pibuaheun moal itu lamun urang rek nyieun masjid papai heula tatangga sabaraha hiji tatangga nu sok salat acenah aya genepan coba nyieun masjid teh genepaneun tanah moal loba ting ruksak modal moal sabaraha gede nyieunna tereh eusina pinuh nu kitu barokah tatangga salat opatan nyieun masjid ukuran 20 ka 20 nya salah ustad sidik eueuh tadina ge itu nu mah WKD bilih kageu nganting masjid bongkar we sapalih daripada ngelelebar lahan gitu nya kade Islam agama pangbijak-bijak nanti Allah Ta'ala nage itu Allah teu muji-muji kanu sok ibadah Allah teu ngewakeun kanu tara ibadah naon sababna duana nage buatan Allah Al-Quran nu 30 juz dilebetna teh ngan 2 teu 3 teu 4 teh isi Al-Quran teh inti kentong mapa-mapa sejarah sejen kesimpulan isi Al-Quran nu 30 juz dengan 2 hiji Al-Quran nyaritakeun jalan bener kaituna ka sawarga 2 Al-Quran nyaritakeun jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu cek Allah cek nu boga na inna dina kalimatna ge in jang lain ida beda in jeung ida beda nya ari in mah program ari ida mah instruksi tadi parurah terangeun nya ai program mah urdes ari instruksi mah pajeg matak lamun jelema boga hutang pajak saja lumpat ka langit ka-7 urang diberi ku RT mun RT nah aya jang-jangan nya aya eueuh majore hiji malah itu tapi urdesna kajian RT muih oge nepi sakaya teu dibere moal dibuih program agama Islam turun ti
ti Allah Ta'ala ke alam dunia khusus ka jelema ti Allah Ta'ala na lain instruksi tapi program hei jalma-jalma kami boga dua jalan hiji jalan bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kaituna ka neraka cek Allah gitu naon teh sok parilih ka mana nu kira-kira katanagaan tong sok maksakeun maneh kira-kira teh katanagaan mah gitu teteh ieu ti Allah nah keki Allah boga sawarga jeung neraka wal jannatu hakun wan naru hakun kami mah sawarga jeung neraka ngan mangjieunkeun wungkul eta mah hak marane sawarga hak aranjeun neraka hak aranjeun ka mana we nu kira-kira kabedag kene ustad mah ngomong naon oge dalin anuna itu urang hayang ka neraka ya ka neraka deuma ulaheun ceuk Allah gempek gitu nya urang jeung hayang ka sawarga nya kira-kira boga naon hayang ka sawarga kitu murah gitu ibu bade ka neraka ya kalau na bisi arek ya gue ya badai ibu ke neraka alim abdi gaduh keyakinan ibu-ibu bapak-bapak di tawisa neraka sadayana ge nyebatkeun alim eta teh alim teh lain luhur ilmu kuat iman lain alim sotenan ka neraka can apal kieu na boa lamun geus apal kieu na mah hayang boa tong sok tau di alim wae kadua sok disingsieunan ustad tapi omonganna ustad teh kondisinya neraka teh panas dawuh neraka tiis teu kudu diomong-omong gitu mata kaldi mah terus terang nya ngabejaan aslina ulah mangmang cuk barudak urang mah sing kuat prinsip itu nu ngaran neraka teh hiji lalega untuk sieun padet bilih bade kadinya gitu neraka teh luas jero di 7 lapis itu bisi kalobaan jelema kadua nah hayang kadinya mah teu rese itu dikarcis itu katiluna loba batur kaopatna haneuteun teu aya jelema di neraka kabulusan teu aya haneuteun gitu aslina neraka teh hiji lega dua loba batur kadituna teh dikarcis kaopatna haneuteun sok pikir-pikir engke di ditu lah kasawarga marese lain sieunan bisi urang pangangguran itu mata kalau dia malah mau nawaran ningali karena usahana lamun jelema tukang kurah koreng ngarame tong nawaran kapal da moal kabeli masih ngadug-adugannya cengek we sesuai calangap itu ibu badai masyar cengek mah burung badai da katanagaan kuladangnya bu tapi lamun ibu kuling ngarame di tawisan kapal ngecek kaing tuh pan itu aina urang dina keadilan Allah jaga di akhirat Allah boga sawarga jeung neraka kira-kira nu katanagaan ku urang we moal nawaran nu mahal-mahal nu murah nu katanagaan ku urang bade ka neraka rarasaan ka neraka mau burung katanagaan sok lah katanagaan lah ka neraka mah nya ka sawarga mah kudu mikir 2 kali modalna hiji jauh nya kasawarga mah jauh entong-entong ditamakan di arah-arah masar kasawarga tingali dina kitab Situl Kiamah nya di arah-arah masar ka alun-alun sawarga encan kasawarga mah ka itu naik di ojek ieu mah nepi ka alun-alun heulaanan di arah-arah masar ka alun-alun sawarga teh lalakon 3.000 tahun kana Avanza polgas teu direm pisan 3.000 tahun teh ayeuna jelema di alam dunya teh gablek sapeda-sapeda acan hayang ka sawarga ne kukumahan kudu ngarumasakeun maneh lah gitu kadinya we kanu caket ka neraka ka sawarga mah jumna ka sawarga na ge ka sawarga ga dipariksa saurang-saurang wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wal alam. Ibu sok karaos Yasin itu untung teu apa jerona etanya
itu juga nanti nyantai lamun apa kena jerona eta lamun teu dicoret ayat eta pusing adanya nah. Itu bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamal ku urang aina di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tu kalimuna bakal ditaroskeun deui kitu. Aki-aki aya nu maot datang ka ditu karek jual ge langsung ditanya can ngarenghap-renghap ajan. Itu da di alam dunya ge sulit teh neangan jelema jujur teh Pak. Tapi teh nyaho lamun eta teh nipu. Geus biasa dipake teh ya. Sok aya nu kieu pan aki-aki nanya gini, "Jang, naon modal?" Sakane kitu nya. Ngajawab teh budak, "Abdi mah cenah rebo, tah eta teh tukang tipu ngaranna." Nama ke tukang tipu, ai kitu waktu bijil ka alam dunya geus inget rebo sing. Barang bijil boro-boro ka inget rebo luhur handap kaler kidul teh apa na geus gede make nyaho rebo. Tah eta tukang tipu. Itu cek Nabi manda kabaro ala takaburi puasa rakatun. Lamun jelema tukang tipu, tipu deui baya karasaeun yan hasil nipu teh kumaha. Itu da barudak sok kitu lamun ditanya teh ngaku. Jang naon modal jadi mah rebo. Ieu geus kaukur ku ilmu. Ieu jelema nipu diri ya. Tipu deui ku ilmu. Itu cek ilmu jang sing inget nu wada rebo mah kahareup ti kusruk ka tukang nangkarak. Oh tembokeun lalajoanan. Nah nu wada rebo mah rebo kemis jumaah daek teh daek nu wada rebo mah tahlil mimiti poe jumaah. Lamun mundur ka tukang bakal nangkarak nu wada rebo mah rebo Salasa Senin nu wada rebo lamun gering mimitina Senin hubul weh dibawa ka mamana ge lila. Lamun nu wada rebo gering mimitina Senin matak nu wada rebo lamun gering mimitina Senin adap dibawa ke mana ge mah bener engke ke serangan ya gitu teh nya watakna sulit ati itu sulit penyakit teh nu wada rebo mah teu payaan mun ka batur teu panujuan lamun mere ka pamajikan isuk-isuk mere lohor teh ditanyakeun deui teh mah sulit mah gitu. Lamun lalaki geus nanyakeun di budug lohor eta rebo geus masalah. Matak tara lintuh nu wada rebo hatena sulit. Penyakitna lamung. Ngeus. Da watak sulit mah kana lamung beunang. Penyakit mah wah rebo aja mah. Tinggal nungguan jumaah weh. Tahlil geus mah bener. Kitu nu wada rebo mah teh. Sak lalajoanan. Ka batur teu panujuan. Itu manehna ku batur tara dianggap teh wada rebo mah kitu sulit tah. Itu mentak mun bijil ulah rebo nu geus-geus teh bener. Itu adena we cenah di kemis wah jelema kemis mah jiwana jiwa kokoh teh dibabuk mah tara disada. Itu teh. Itu nya kajian awewe tang-tangan mentage hate manehna teh hayang mere mah keked deh. Nah eta matak lamun teu mere wae kemis geus masalah teh. Nya adena we di jumaah. Wah jumaah mah nyanangul wah dulurna. Alus den poe Sayyidul Ayam yaumul Jumaah raja poe teh jumaah lain bijil jelema raja poe Sayyidul Ayam yaumul Jumaah dipake bijil ku jelema mah wah dulurna. Itu udah jumaah teh naktuna genep repok jodoh kudu biji 12. Ai geus beunang genep nek nang ka mana baturna. Matak jumaah mah kudu jeung jumaah deui eta repok ngaranna. Kumaha nu repok engkena paehna bareng repok. Itu jadi henteu ngabangakeun tetangga lamun paeh teh saimah. Kitu. Lamun ngegali teh saimaheun gitu. Nu teu repok mah sok ngeureuyeuh. Lalakina heula karek ngarenghap tetangga teh hos mah jiga jadi ngali deui tah eta teh kurang repok. Itu. Adina we cenah abdi mah Sabtu jelema leukeun bijil Sabtu mah saumur-umur mah pageh jeung duit gede sok tingali nu da Sabtu mah alah paeh jeung beunghar mah. Awe sadisakeun lalaki usaha salah bijil. Da kitu. Nah, naon bongan ngaku. Coba lamun urang jadi jelema jujur, tanyakeun ka aki-aki tukang hitung. Ki coba
pangramalkeun pangitungkeun nasib abdi itu da abdi mah lahir ka alam dunya teu inget poena naon cing pangitungkeun abdi wadana duka. Soak tukang hitungnya ka jelema jujur mah hitungan jelema duka tah da aremung jujur deh nyararaku nya babari katipuna matak di alam barzah oge di alam kubur aya aki-aki maut barang datang langsung ditanya cek malaikat ki sabaraha taun anjeun di alam dunya dawak nepi ka ringsak kitu sia batur-batur jarak jagi alah kekeyeungkeungan itu lamun jelema jujur ngacung malaikat uing ngabijil teu eling teu nyaho beurang teu nyaho peuting paeh teu kanyahan korolosna kesimpulan uing teu nyaho umur uing tah eta jelema jujur cuk malaikat sugan can tetangga maneh aya nu apaleun kana umur maneh aya sanu apaleun kana umur RT moal aya nu apaleun kana umur jelema iwal ti RT duka di dieu parurah sabab sebagian tugas RT nyatetkeun setiap wargana nu ngalahirkeun sami parurah matak umur jelema ayana di RT kada teh da buku lawara ting sengke dipanggil aki-aki ditanya di itu aya nu apal aya saha RT panggil caina mangin keur kebon RT aja nya kepaksa RT di bawah heula ka alam barzah penting aki-aki ditanya itu ada itu deh RT pinter deh teh bener saya iya rakyat anjeun itu malaikat upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi ayeuna mah sanes tah pinterna RT meureun sieun diudag di kadawanya enak aduh waspada RT sieun balik milu jigana mah matak upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes gitu aya RT aya naon cenah malaikat manggil kami itu keur ngored paduli urusan ngored mah ke dieu penting ieu saya nanyakeun ya aki-aki sabaraha umurna oh nya loh kabeneran ieu bukuna dibawa sailikan tingali ku RT ceuk Pak RT dina bukuna teh malaikat ieu umur aki-aki teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg geus cenah teh aing nanyakeun sakitu ka kebon deui sia mah pulangkeun deui ka kebon ngore deui we ada kade teh kamana-kamana ge buku eta mah ulah tinggalieun bisi keur balanya di pasar dipanggil kudu balik ke lama cilaka pesakan buku eta mah ka mana oge gitu geus cenah ka itu balik ka kara aki-aki ditanya ki geuning umur anjeun teh 80 tahun cek RT mohon paeun Daudi mah teh nyatet itu jelema jujur terus kumaha cek Allah potong 15 tahun bonus potong 15 tahun naon sababna dipotong Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema nu can baleg 15 tahun bonus tah urang ge kalepasan teh coba lamun 15 tahun hos mah mau loba permasalahan ieu mah ngeureuyeuh geus kieu mah kacau leuwih ti 15 mah tu kalimuna matak ulah sok kalalangkunganan jang 15 hos 15 aman ka itu na ge kan batu kong siya boga motor nu penting sulamet gitu kakara ditanya bima kanu yaksibun setiap nu dipidamel ku aki-aki ditanyakeun ku malaikat 80 canak 15 tahun berarti 65 nah mimiti ditanya tilu heula ki salila 65 tahun anjeun di alam dunya sabaraha kali anjeun dicukur pang heulana ditanyakeun dicukur poho deui we dicukur citak ku malaikat mangkaning malaikat teh ngajingjing gada dua siki nu hiji cadangan nya bentukna awas kadu cangkangan didamelna tina wajah menang jutaan tahun di neraka khusus keur ngagebug hulu jelema nu poho dicukur gitu ki sabaraha kali dicukur kalaluak untung ada malaikat teh ameng ka dieu lamun ulin ka dieu nu dicukur mah ruksak lain heureuy nah Yasin bima kanu yaksibun mata kalau dia baru jarang dicukur bising poho deui itu mata malaikat teh nanyakeun
Itu aja kan seberapa kali dicukur was tuh bukan di dilihat gitu segitu gak apa nu karep dicukur kieu mah paduli santri ustaz jangan dia timpah wae poho mah mangkaning teh gada teh nu pangalitna teh 35 ton khusus kanggo ngagebug sirah jelema nu dicukur poho deui geus kabayang nu dicelukur mah diancam lah nya lamun turun malaikat ke alam dunia ulin kata makan loba nu dicentang ke malaikat tepung di jalan pak seberapa kali dicukur kalah luak lieu kadeu umat manten itu kebot sirahna peletang coplok sirah jelema dauh baudan teu geus camakan teh ragag di Madinah we ditu jeung mau isu ngahajikeun nya umroh we ka Madinah huluna wungkul itu hayang jeung awakna malaikat bujurna tinggalin cendang deui di bujurna kakarek nuturkeun ka itu huluna balik gitu teu mau ulah lawora teh da sanes heureuy ustaz digaloban nyaritakeun neraka urusan dicukur mah teu daekeun manehna aya gunul nya gitu ulah lawora pokona anu gunul mah digebot teh ruksak nya tak sok kaina itibar pilih ku urang itu mending digunul di gebotan mending dipanyangkeun buuk ngerakeun aki-aki teh mah pilih lah ai dipanyangkeun era geus kolot ai digunul kada digebot tah kitu eta mah pilih nu mana we lah nu kira-kira geboteun itu turun teteh kana mastaka bu bapak teteh cepil ditaros jelema nu hayang ka sawarga maruk teu ditalungtik salila 65 tahun eta jeuli dipake ngadengen naon wae cenah ki kudu apal kabeh teh salila 65 tahun teh ngadengen tongeretna ngadengen bajeun ngadengen nu ngaji teh kanggo naon apan bakal dihisab engkana bakal dihitung diangon nu sae sabaraha kali ngupingna diangon nu awon sabaraha kali engke dihitung itu seueur nu sae dikasawargakeun nya seueur nu awon mah dibor we kagok totos gitu ibu kagungan cepil pemasihan Allahnya kagungan bu cepil alhamdulillah untung Allah teu nganyukeun sabaraha cepil teh bu 2 tah kitu jelema linglung mah ai teu ngaji mah sok jiga bener tapi salah ya cepil teh hiji bu 2 setenan liangna daunna sabab lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean gitu lamun ngadenge goong teh ceuk nu katuhugung ceuk nu kencamat tek berarti 2 ai gung keneh mah hiji tah kudu apal kana jurmiah teh kitu nya teu ngaji jurmiah mah paburisan nya alim-aliman kana neraka kumaha jalan itu jalan ieu teh lempeng ka dinya itu ini maknanya kitu bae teh di etang nguping salami 65 tahun komo jelema baheula mah ya jelema baheula mah da umurna pararanjang 800 tahun 800 tahun yuswana teh aya nu nepi ka 1000 tahun itu jadi di mana maut teh itu wareg udar iderna di alam dunya na ai 1000 tahun mah ieu mah 60 70 teh ala geus kekeyeungkeungan eueuh eta jelema atuh lemur urang ge can ka ider kabeh kala geus rek paeh manten jelema alah nya nya abdi emut tahun 80 nuju ngaos di Bandung balik kalirin lapang Husein Cibogo didinya muncul logika pandangan logika sanes hukum cek akal jiga nama kiai ustad ajengan teh kawas musuh jeung dukun ya da pastilah masyarakat umum ge boga ciri kadinya abdi moal ningali kana masalah permusuhanana naon perbedaanana bisa jadi teu akur kieu matak milarian jelema kolot di mana aya jelema nu geus rada kolot meusan ai 100 200 tahun mah lain kolot
ya budak kamari sore nih gitu lah komo 80 tahun mah udah kamari pisan itu eta masuk cingkare yeungkeung saten panipuan jelema 80 lempang ti jagjag eta teh nipu sebenarnya mah beranghakan beki digawe mung matak lempang nanti kitu angkog-angkogan bayar dipercaya ku incu da eta nyarekan incu mah bedas keneh berarti nipu ku kitu teh nya teh matak lamun aya aki-aki nini tidak ramang entong dicana ka rumah sakit jelema olo-olo mah kalah betaheun sulit lanong teh lanong aki-aki mah anu paling sae lanong nini eta pada diangomangan teh kajen lamun aki-aki gering cobi abusan gaang celikna lamun teu ngadereng-deng henteu kudu dilanong asal dibasihan gaang oge lari moal beunang diudag ku udag ngora oge kasebut dibawa ka rumah sakit mah kalah nampuyak atuhun tewak udah ngora aku genepan mah nini rarampeolan tewak sup gaang dipasihan genep ke edan kasih bangnya malah kena mobil burung lari gitu anongna nyamenak saura rencangan ayah cuma kolot di kidul seorang tiang nyaka pernah ku abdi di mana di Surade ya di Jampang dugi ke tempat aki-aki teh 15 km jalan kaki cek urang Jampang eta teh jelema teh sakapeung kapenak lamun alus milik papanggih goreng milik mah moal aya tapak-tapakna acan ahkeun bae da sakaloge kudratul abdi kasbun nu penting mah urang berjuang usaha hasil jeung henteu mah kumaha nu ngarasakeun we mapah abdi ti Surade ya sadinten sawengi nemai kapenak aya alhamdulillah cak aki-aki teh ditanya teh ku abdi umurna teh 486 tahun oh ieu jelema kolot bener ya itu abdi henteu nanyakeun hadis dalil ya da keur diponok keur dipelajari nanyakeun sumber ilmu anu biasa dianggo khususna di Indonesia ya mayoritas umumna Subang Utara itu malah ka urang ge ngararango di mana sumerna itu der tejang hati-hati sing horeng eta ilmu teh jero nama tina Quran itu nya tina Al-Quran lamun hitung-hitungan eta karya wali asalna tina Al-Quran palak hisab ijtihad cek wali sing saning jalma anu ngagali kana Al-Quran tanpa ngaji alat bakal jadi jelema dolun mudilun nya doraka nya ngodorakakeun nya sesat nya menyesatkan tapi jelema bodoh butuh matak digali ku wali palak hisab jeung ijtihad muncul karya wali ngaranna lain ngitung tapi hitung-hitungan naon karya wali teh manis pahing anening aboge eta jerona palak hisab jeung ijtihad ulah janji musrak musyrik kira-kira teh apal mah tuing gitu daripada matak nyilakakeun kanya wali keur ka jalma anu bodoh dae kana ka Al-Qur'an mah kitu jerona itu dipapai ku abdi tepi ka urusan ngaruat saha penciptana wali ka 10 itu da baheula mah muludan oge teu aya jelema nu wani nyebutkeun wuludan teu aya naon sabna di Indonesia agamana Hindu jeung Buddha lamun nyaritakeun muludan dipaehan usaha ge teu nyambung jeung warga Indonesia matak baheula mah muludan teh disebutna teh hajat peling maksudna mieling tah pinter jelema baheula kitu itu kabeh dieunakeun digenti bahasa peningkatan kunaon ngaruat dina kitabna warawahu tah ngaruat teh aya na kitab ngan ngagalina hengker itu muncul we sifat kepribadian nyawaan ti payat musyrik lain musyrik belet teman gitu akhirnya cekcok ustad jeung kolot matak lamun muludan aki-aki sudi cenah ngaruat ge teu hadir eta ustadna tuh ya dari ngaruat ustad kalalabur ka jeung nyarabah heula cak kitu geuleuh sia jelema tah jelema teu anggeus teh kitu teu katahan
kaluhur teu ngapung ka handap teh napak jeung tibatan jadi dulur malah jadi musuh. Gali naon ilmu nu dilakukan ku jalma di alam dunya nu teu aya dina Al-Qur'an ngan ngagalina nu teu nepi. Itu ngaruat teh ngariwayat, kemudian ngariwayat nabi, ngariwayat nu nyunatan geuning teu musyrik nya. Ayeuna cenah sok di lemur, ayeuna ngaruat lemur alus nyaritakeun sejarah lemur supaya tararangeun anak incu nu aya. Neng Aden Ujang Nyai ieu teh lemur teh baheula mah nyaho kanang maung nyaho kanang babi kusabab karuhun urang baheula nyaho bakal loba jelema nepi ka dijieun ieu lemur. Bari jeung can aya beko can aya pacul itu ngaguaran gawir oge cukup kuleungeun da aya ilmuwan kolot baheula nepi ka jadi rata nyieun imah hayang panjang umur eueuh nu ku gedong. Lain teu kuateun jelema baheula nyieun gedongan hayang panjang umur. Da jelema nu imahna gedong mah kabeh pernah umur hirup-hirup geus paeh. Gitu. Sok tingali jelema nu di astana tingali nya nu di ruang cangkangna jelema di handap taneuh ti gigir taneuh diarug di luhur taneuh dengan jelema paeh nu diarug kitu mah. Dara urang hirup-hirup teh nyieun imahna di handap taneuh gigir ku temokan da taneuh teh teh kentengna Jatiwangi taneuh wungkul hirup-hirup geus paeh teh teh. Itu matak jelema baheula mah hayang panjang umur moungeun tara make taneuh. Tara nu baheula mah gigirna ku awi. Itu nya tihangna ku awi, handapna ku awi, bilikna ku awi, kentengna ge tara aya nu muku taneuh, sabab ku taneuh mah nyaeta sok ponok umur. Komo ku Jatiwangi sok ponok umur tadi ku taneuh mah. Nya kentengna ge ku awi dibeulah taplokeun ngaranna si Wahab. Budak ayeuna mah aya nu apaleun. Teh awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab. Teu apa jang? Apa nya? Matak peranyang umur nu baheula mah. Itu nya matak mun ngangaranan budak ulah si Wahab. Baheula sok dipake kenteng teh teh. Gitu. Panjang umurna kan nu baheula mah. Da imahna ge lega. Itu panon poe meloncor abu ka imah jadi temus penyakit-penyakit di sarianeun. Paraeuna mah mental. Bumina di kacaan, sinar panon poe nyenter kana kaca teh malikna teh mantulna teh ulah lalawara jadi muncul hawa panas. Ngadak sarupa-rupa ayeuna cuaca ekstrim ieu karya jelema ceuk alo wala tufsidu fil ardi lamun hayang kuat tong diraruksak. Ya mapan imah ngerakeun teh di kacaan, dah hayang ajur sararea. Gitu mah di kacaan sararea panon poe teh keur moncor. Mental deui balik jadi hawa panas. Itu leukeun parurahna mun carek geus ku awi deui kitu lah. Panjang umur kutu mila nya tumila tongo teh weh baheula mah tapi panjang umur kutu mila ge jelema baheula cenah eueuh tumila mah paronok ayeuna itu. Da 60 teh tinggal hirup ayeuna mah teh seperti jag-jag itu nya eta sejarah nu baheula teh. Wih deui nya. Tah jang saatosna dibaca Allah nepi ka ayeuna sok aya nu Allah. Itu beratkeun hamzah mama harkat, jaerkeun harkatna hamzah jadi ilah. Itu cek ilmu mantek kullu ma'budin ilahun. Setiap-tiap nu diyakini, setiap-tiap nu disembah eta teh pangeran. Itu mata kalimatna nakiroh hartina bayatak baheula mah disebutna teh Allah atawa ilah hartina pangeran setiap nu diyakini pangeran da zaman harita mah pangeran teh aya 684 bus. Abring-abringan pangeran teh gitu urang mah hiji teh wawuh nepi ka ayeuna ge ngagulung berarti mah pangeran dia tuh nu gapleh wae aya. Itu kumaha seneng ya wal percaya nu teh apa kana sejarah. Nah make bayata kitu apan jelema teh percaya na jelema bodoh mah ku bukti. Jelema baheula mikir moal aya urang lamun eueuh pangeran jelema kafir ngaku ngan tetep urang mah bisa leuwih yakin ka pangeran teh
hayang panggih saelol mah ulah ngaku nepi ka teu panggih-panggih acan kilang bara ngaku baraya mah terus mikir kana badan urang hirup menang nyieun pangeran naon nu karasa ku urang oh cirina hirup jalma teh badanna haneut kajen gering teu aya jelema nu boga penyakit panas teu aya tukang tipu eta itu kunaon cenah bu putra teh ieu cenah teu damang panas jelema linglung lamun budak panas dituna di imah burung kahuruan cenah teu haneut teh kitu sok kalawasan teh moal aya nu mangku budak panas mah ieu mah haneut disebut panas kalau awas ya adalah hudun nuka kami bakal ngajadikeun kana kecapna eta jalma mun budak panas langsung kahuruan jeung imahna ge can aya jelema nepi ka kahuruan imah wah dongeng matak cek manehna itu badan urang haneut moal aya nu bisa haneut atawa panas kana badan urang iwati seuneu muncul logika oh berarti pangeran teh seuneu matak urang majusi mah mangeranana kana seuneu sagrup majusi mangeran kana seuneu itu zaman Nabi Musa alaihissalam eta seuneu nu aku pangeran ku urang majusi di pareuman ku Nabi Musa teh kalah ngagedean itu teu pareum itu sagolongan deui sanajan awak haneut ge cenah itu di eusian mah beuteungna teu barang dahar mah da mah burung gempar jelema mah itu nya kasenengna urang ditu zaman harita tararuangna teh kana roti mangeran kana roti gitu udah ganana logika matak jelema harita mah ka sawah ka kebon ka kantor ge tara tinggalin di kantong kaneron di jerona pangeran aya nu mekel 7 sewang nu 5 sewang nya kumaha boga-bogana we lah lamun ibu nuju ngaramet perih beuteung pangeran ieu lapar kop kana kantong naonnya nu beunangna aya kanyutna aya pingpingna aya huluna piteskeun lapar sia pangeran sep opat teteh hulu pangeran teh jag-jag deui nuhun pangeran kitu mangeran kana roti cek sagolongan deui sanajan beuteung subuh awak haneut ge da panon poe majus mah sia mau burung gempar jelema mangeran kana panon poe uyah-uyahan pada boga pangeran bahkan di Mekah pribadi itu di Mekah teh aya pangeran meunang nyieun tina arca seueurna 684 dibabad ku Nabi Ibrahim saep 682 nya sadua panggedena Lata jeung Uja itu anjur setenan ku mukjizat Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia bubuk pangeran majusi pareum roti jare di batu pak itu madak aramakeun mitir Muhammad yang lahir ke alam dunia dia pangeran aing lah cuma yang dihakannya ya itu mun teu lahir mah mudah aing gonol itu tah mujizat Rasul mah itu amruk malah diurang oge di Indonesia saimah teh boga pangeran teh 2 sewang sajodo unggal imah gitu menang henteu boga pangeran teh sajodo ditunana gegereun hawu jalubi kangge sok didinya keur naon pangeran dituna didinya supaya neuleueun ya jelema teh ngejo henteu kitu matak pangeran teh jauh ti hawu nya sanes aya ustadan encan aya ustadnya harita mah nya kakarek rada bau-bau gitulah gitu jelema saliwat itu cuk ustad haram teh itu nya dilaanan barubuk anjurna mah ku lahirna nabi keneh ngan ku masyarakat urang harita masih nineung teh ka pangeran eta matak digarenti pipir hawu teh ku ruas uyah baheula mah nu na uyah teh sing naruasnya Pak gigireun hawu eta teh gegentos pangeran itu matak uyah na ge lamun dikodok teh sebeunang da butuh tuas atuh itu kalah monokan jerukna ge jelema baheula matak awet uyah teh nya muli opat leunyeur ge ruasna 3 turunan itu tara beak teh da bueuh teh di polongoan ongkoh hayu dorojoku kokot galah monokan kitu nu baheula mah teh nya matak baheula urang Islam jeung urang kafir kungsi silitanya cek urang Islam hei urang kafir maneh boga pangeran teu boga moal aing jauh pangeran mah di mana tuh di babakan
gitu batur mah yuk saya yang panggil antur ke pangeran. Nah orang kafir nanya ke Ustad, "Dad, saya bawa pangeran?" "Boga, di mana?" "Tenyahon." Itu kalah paeh eta Ustad. Itu jeung tebatan nganter ka pangeran nepi ka ayeuna sok teangan Ustad. Tarewa ku jararea. Tad belah nipu itu ka aing. Si pangeran-pangeran atuh aing hayang panggil salol mah. Geus Ustad burung pinah ti lemur ieu ge. Ulah sok banguran. Nya. Jelema ayeuna teh geus pala linter. Nya. Ustad ngarora gara de amek. Gitu ilmu teh dihijikeun jeung nafsu. Biasana ibu-ibu nuju salse marotinan teh sok aya 60 mah. Pas usum digarawe merengan aya opatan. Nah, barang lol ge ustad teh geus beureum. Beungeut teh amek meureun pada aya opatan. Padahal cek urang nu opatan ge jelema teh lain jurig. Sok gunung. Barang bos teh. Teu uluk salam deui da amek meureun. Itu ibu-ibu satong neman-neman teuing hirup teh ka sawah ka kebon itu teh usah gede amak teh. Itu tong handam-handam teuing ka sawah ka kebon hayang duit mah sia nyuhunkeun ka Allah. Itu awe teh ngadenge piduiteun mah bolotot. Cek ustad ngadenge piduiteun ken nya. Ustad ku aing tewak engke. Itu beres rutin. Ibu nu pinter mah tarawih tuturkeun ustad ka bumina ngijiprit. Kareret meureun ku ustad, ibu geuning teh eueuh henteu Pak Ustad itu penasaran nu tadi teh ya. Cuk ustad ngomong naon aing tadi kalepasan baca ya. Baca ibu atuh ka dieu. Supe ka jero. Cali ka ibu-ibu teh. Aya naon cenah Bu? Pak Ustad peryogi ka uninga. Abdi teh ka sawah ka kebon unggal poe teh lain ku daekan, lain ku getol, butuh duit. Ngan di kebon eta teh ti zaman aki abdi ge duit. Itu madak kalah murungkut leungit jeung duitan aya duitan mah. Tadi saur Pak Ustad cenah hoyong duit mah nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto. Gitu. Tah mimiti Ustad ka malangkem deui nya. Lain ti bareto. Abdi teh meureun moal ka sawah ka kebon. Yuh jelema tukang ka sawah ka kebon teh tingali ku Pak Ustad. Eueuh nu walagri. Hawuk kabeh oge. Wadah geutin apel. Itu ramo suku salancip-lancip dihantem kana kotakan bararejad mah ayeuna teh teu beunang ditilepan. Merengke. Salaki abdi ge sakapeung neuleuh sakapeung teu gilaeun mereka. Nah, bareto mah unggal panggih lalaki teh ngajak sasalaman ayeuna mah gigibrig. Gitu. Pajarkeun teh teu boga dosa, padahal lain teu boga dosa diajak sasalaman teh ngait. Teu beunang dilaan. Mereka sasalaman teh satahun sakali wae lebaran. Wah, mun teh Idul Fitri sudi. Jadi kalah pageuh. Gitu. Purang eteng dah lagi ada tu. Nya untung dirawatan ge geus pararaguh gitu. Karena duit beki kokod lah kasap. Mun teu kagok hirup mah Bu. Ngaruang maneh. Gitu. Ya mah. Matak oge. Sidake Pak ibu-ibu teh kumaha tuh ibu sumuhun abdi teh sumpah semataina mah moal ka sawah ka kebon deui cobi lamun doa naon cenah Pak Ustad ka dieukeun mun selawat mana lamun puasa sabaraha taun itu abdi manek nyohonkeun duit teh ka Allah. Itu moal abdi manek keureun keneh cenah da keur bakal mah dahar mah gaduh pamasihan ti Pak RT. Beas raskin itu anu teu matak lintuh teh itu da teh raskin teh teu matak jagjag ngan hirup pungkul. Jelema dahar kana raskin mah leumpang rage angkog-angkogan kahareup tilu ka tukang dua teh jaragjag. Wah piraku buktikeun mun nya jalma tuangna kana raskin jaragjag laleumpangna narepi ka masjid ning eueuh. Nah, ada ciri lumpuh mah. Teh jaragjag teh. Ada mah murah barang alus mah tuh.
untung dijual gitu mah dibikeuna teh nganggur. Kata kita udah hararawu ke mana kayak gitu. Ngasa kayak da tugas pemerintah mah teu pabelit jeung salat nu ka penaga di mah. Tugas pemerintah mah supaya jalma teh warga teh harirup nya. Itu teh kudu jagjag, nu penting hirup. Matak pemerintah ngayakeun rumah sakit, ngayakeun puskesmas, teh ulah-ulahna paeh. Ngan jelmana baradegong ayeuna dibawa ka rumah sakit aya nepi aya hos ceuk pemerintah sina hirup apa itu baradegong jelema itu sina hirup pungkul alakur calager bager sakitu we tong mamoal salat lain pakna. Bagian ulama matak cek Nabi wa idza sholahal ulama wal umaro sholahan nas, bersatu ulama jeung pemerintah sholahan nas bakal genah ka rakyatna. Wa idza pasidal ulama wal umaro pasadanas awut-awutan bentrok kiai jeung ulama jeung pemerintah pasadanas bakal awut-awutan rakyatna. Sabab nu disebut rakyat teh lain jelema bodoh teh nyahoon kaler kidul nya. Disebut rakyat seten pedah teu gaduh jabatan. Sabab jelema di Indonesia dibagi tilu. Setiap warga Indonesia nu teu gaduh jabatan disebut masyarakat. Setiap warga Indonesia nu gaduh jabatan disebut pejabat. Lamun dihijikeun masyarakat Rahim mati barang mah. Itu da ayeuna mah dilelempeng bismillahirrahmanirrahim kalah maceuh geuringna teh. Baheula mah aya budak bisul. Itu tu cenah aya amil cenah bisaeun ngajampe bisul baheula mah teh nyahoon doa nya emang bahasana kitu ceuk urang bawa cenah ka amil jampe itu terojo ceuk amil kunaon cenah jang ieu cenah gaduh penyakit nolol itu da baheula mah teh nyebut bisul penyakit nolol panggil disebut nolol eta mah penyakit teh nu ngelok nolol matak disebut teh penyakit nolol itu cuk amil teu boga ka era coba penyakit teh Allah negara rata aja sih mau kalah nolol teh cuk kok ingurang jampe gitu. Kolot baheula mah jampe na beda make teori teh nya juga nu ripuh lah kolot baheula mah teh jeung laan celanana nongeng sajang nongeng budak teh pureum ja kudu pureumna naon ngadua baheula mah amilna pureum dikitu rep pureum kitu ngaduana cara ditamprakeun kieu. Sabab lamun ngadua namprak kieu nagrak teuing jelema loba pangabutuhna. Gitu mata kambil mah ngaduana kieu. Gitu. Nongeng janjang ku aing urang jampe. Bismillahirrahmanirrahim. Timpu ge bisueun teh mung serat saharita. Eta aya doa mati sekejap. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejeret langsung ngalalep tuh cek aing oke gitu mati nya aya ibu-ibu bade ngalahirkeun hararese deuk aja cenah bawa ka amil jampean ku amil kitu jampe peureum cenah bu peureum terus amil macan eta ngaduah tara kieu kitu kanu hamil mah peureum cenah bu peureum gitu. Bismillahirrahmanirrahim dat teh beuteng awet teh direunteut ngajlang budak tepat maca bismillahirrahmanirrahim itu aki-aki paeh henteu hirup henteu bangan nungguan kami sajang kan saya aing urang jampe nu pareureum itu keluargana teh pareureum kita baca nada mah sageduna bismillahirrahmanirrahim krep dibekam paeh aya ilmu mati teuing baheula mah tara paranyang alah ayeuna mah wat cecengkeleun nyebut amino ge wah teu kaler teu kidul beda barokahna nu baheula matak ibu-ibu ge kitu puasa jeung mana cenah dua anak ka dieu mun puasa sabaraha tahun aing itu bere weh da meureun cuk ustad aing teu dibere aing kalepasan tadi aing dibere da dua teu geus dipapai kabeh ku aing nu jadi duit teh mah era ieu cenah bu amalkeun itu da nyahona ibu-ibu mah meureun piduiteun ditubruk nuhun Pak Ustad beri sujud bade diamalkeun ku abdi nek eureun abdi mah ka sawah ka kebon
balik we kalemur datang Pak Ustaz jeung itu sabaraha ribu entong dihitung meureun sieun ketempuhan baca puasa aja Pak Ustaz montong ge bisi pae Ustaz geus kawalahan eta mah duluk teh ibu-ibu wirid pamere Ustaz teh saminggu beas nungtut orot bibir geus rada berat meusan duit can datang keneh wae nah cenah dua teh rada kebluk nepi ka sabulan beas geus eueuh sakarung bibir geus rada hese diengapkeun kantong eta berenang duit can aya keneh wae ninjak 2 bulan pan beasna tumpur dia karungna duit can bijil keneh wae bibir geus teu bisa dibalemkeun pusing akhirna mah berenang wah cul kertas digesek kumanehna tas babetkeun koreleng ka dapur meureun kope kena arit ngingkrig we ka Ustad geus teu punten deui da amek ti bulan itu keneh blus ka Ustad oh geuning ibu ka dieu heutan jelema amek pan geus teu beunang dibawa ngawadul aya naon cenah Bu lain aing rek nanyakeun we tad naroskeun naon Bu ari eta doa anu dibikeun ka aing teh kadawarsa nyebutna teh doa kadawarsa ulah lalawora ka jelema ayeuna mah dingeus dikadawarsakeun kitu mah pan kacau terus pinah isukna teh Ustaz ulah teu aya doa nu bijil duit teh aya Rasul oge teh aya doa mah keur ngabarokahkeun kana hasil karya mun urang usaha beunangna syariat tina usaha hayang barokah dorong ku doa itu ai doa bisa bijil duit mah Ustaz mah anu bijil teh mah ngremaneh jeung mal dibikeun doana ge dibutuhan Ustaz ge gitu doa sakarat wah doa duitan mah ku aing serangan ka moal cing alafrak Ustaz gitu aya Allahumma bijil duit mah ulah lawora itu komo jelema ina pala linter tapi itu sejarah ngadoa mah ngadoa we komo diudakeun kana ibadah mah pan lalakon urang dua lalakon deui kade nya hiji urang di mana tos aya di alam dunia bosan ya di alam dunia mau diantep ku Allah ge bosan burung dipaehan itu nya anu hayang keneh mah nya gereje lah itu anu atos-atos ge ku Allah nu bararosan mah dipaehan wae nyaeta dialihkeun ti alam barzah ti alam dunia ka alam barzah hirup di alam barzah teh di mana jalma teh seep di alam dunia teh nya sapotong-potong acan aya di alam barzah alihkeun deui ka alam akhirat jadi dua lalakon deui urang teh nah anu kedah diemutkeun tah ieu mengkaji teh setiap hirup butuh ku modal hirup mun ayeuna urang di alam dunia di pasian yuswa ku Allah 70 tahun yuk urang hitung tuangna sadinten sabaraha ngaleueutna sabaraha jajana sabaraha itu hoyong bumi hoyong mobil sabaraha modal urang sadintenna kalikeun kana 70 tahun nya bayangkeun ayeuna lamun urang ngalih ka alam barzah geus boga modal sabaraha keur di ditu matak Allah nyaaheun bisi urang sangsara cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sok anjeun mumpung di dunya gugunuk keur bekal engke saburang di dituna hirup beda jeung sato hirup di ditu teh aslina jelema moal aya cangkangan kieu sablamun cangkangan model kieu nek ka sawarga nek ka neraka ge rugi potongan kieu lamun jalma doraka di alam dunyana bawa ka akhirat asupkeun ka neraka moal lila celompae we teu kaci jelema doraka ka neraka saanclom mah kudu heubeul mata kelaan cangkangna bus teh ka neraka nyaranteng di ditu teh aya nu 700 tahun aya nu 800 tahun kumaha betah-betahna we lah itu di neraka teh itu tak sesak meulem di neraka bersih dosana gitu kakarek diangkat deui ka sawarga matak di ka sawargakeun teh hararidung cuk urang ka sawarga saya itu teh jelema lain jelema menang meulem tuh gitu nah itu menang meulem dikaitukeun saten da kitu ya sakapeung hejo sakapeung hidung jelema tutung lah kumaha eta
ke di alam barzah alihkeun deui ka alam akhirat. Matak urang ayeuna di alam dunya teh gugunuk bekal dua lalakoneun deui bari jeung waktuna teu aya tungtungna di akhirat. Di alam barzah onaman tinggal ngadaguan saeb jalma we di alam dunya. Tong aneh lamun ayeuna di alam dunya brok sakali nu parupus teh 200 300 itu nya. Itu karena teh supaya gempar we kabeh. Naon sababna supaya gempar? Nu di alam barzah mah nu di alam kubur nempo urang harirup kieu teh pusingeun. Pusingeun naon sababna? Da moal waka di ka akhirat kan kasebut aya kana jelema hirup mah. Itu madak ningali urang teh bener cenah eueuh kanyaah eta jelema ka aing geus kesalna aing di alam barzah ngan hirup we teu pusingeun nempo urang teh. Komo nu panu ngajuru mah geus gegejlig eta geus joli wae anu anyar kitu teh. Rajin aya rada gede musanya kakarek disunatan akina kitu ya ade. Wih kana inti persoalan Sohibul Bait di dieu ngahitanan putrana syukuran sanes atoh dumeh parantos ngahitanan putra emut kana dalil nu tadi yen putra teh amanat ti Allah Ta'ala. Itu matak ayeuna kuramana tahap pertama ngajalankeun amanah Allah ieu putra teh hakikatna diislamkeun kuramana dahitan mah hukumna sunat nya teu wajib. Boh istri boh pamagat komo istri mah pamagat oge teu wajib teu disunatan ge teu naon. Da mau aya nu 8 deupa teh disunatan ge kan antep hayang nyaho nepi ka parapatan cuman manyangan. Kan hukumna sunat ya ada teh pangpayun-payunna jalma di alam dunya anu dihitanan teh Nabi Ibrahim alaihissalam eta pangpayunna. Lamun dihitanan wajib berarti jelema ti zaman Nabi Ibrahim ka Nabi Adam jelema doraka kabeh dawuh nu disunatan. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim dihitanan henteu langsung salam dunya disunatan henteu eta we hiji. Itu komari ibu-ibu mah da awewe mah boga budak awewe mah leukeun teh mah jelema sulit teh. Udah ningali lalaki nya disunatan der awewe ge disunatan cek urang mikir ari awewe naon sunataneunana atuh barang sakitu-kituna disunatan oh atuh eueuh meurana. Kitu moal naon teh disunatan oge. Da pamagat teh matakna naon nya itu hukumna sunat ngan hakikatna mah antu adul amanah ngislamkeun anu janten putra matak bade ngahitanan teh niatan dina mana Gusti abdi sejang ngalaksanakeun amanah Allah sejang ngislamkeun syariatna putra hakikatna mah amanat ti Allah Ta'ala ulah jeung dijebrod wae hanas budak diteuk-teuk jadi ibadah henteu itu kan ngarurugi para buat budak ya gitu ya ade dan itu beditu mah komo di Indonesia mah keur mah agama Hindu agama Buddha itu mata Islam teh beh dieu wali salapan ge harita mah masih keneh agamana Hindu itu kabeh deunakeun Islam saten aya nu pangorakna di antara wali salapan teh Prabu Kian Santang putra Prabu Siliwangi eta teh agamana Hindu tadina teh itu ngan kusabab Prabu Kian Santang teu aya nu ngelehkeun teu aya parabot anu bisa tembus kana dagingna nya akhirna neneangan jawara di Indonesia di ider sa Indonesia sugan aya jelema jago kungsi ka dieu ge teh harita nya Prabu Kian Santang kungsi ngancan aya jelema harita teh nya aya ge tongeret wah kagok nya tongeret mah liwat terus udar idar di Indonesia teh menak nya aya koran ya bahasa Arab nama khobariyah koran teh khobariyah jadi pantes benerna pantes bohongna bener pantes dati nyaksian salah pantes dati apal gitu kok Sayyidina Ali pas ngaduan netepan asar brai dina pananganana katingali jawara Indonesia ngacorak bade kanjeuna itu apaleun jeung tujuanana matak Sayyidina Ali ngajerit ka Allah Gusti pangrobahkeun wujud abdi nek muji bener ieu jelema teh aya kanyaho atawa henteu ngajerit dirobah ku Allah Prabu Kian Sayyidina Ali dirobih ku Allah jadi aki-aki
keluar di masjidnya nyanak itu gok sareng Prabu Kian Santang saur Sayyidina Ali, assalamualaikum mang, ngahuleng tengah jawab jawara Indonesia teh nyahuan assalamualaikum. Cek Sayyidina Ali, assalamualaikum, menang 3 kali tengah jawab da teh nyahuan assalamualaikum. Pu agama nage Hindu itu. Cek Prabu Kian Santang ngomong naon cenah ki tadi teh. Tah di dieu ge geus kaukur ku urang. Sayyidina Ali mah apaleun ka Prabu Kian Santang nya. Prabu Kian Santang mah jawara Indonesia teu wawuh sugan teh lain Sayyidina Ali. Di dieu ge geus aya hiji barang jol ge. Matak ditaros sadidal haya iwat tawadu DP hanap asor Sayyidina Ali mun bahasa urang mah mang teh saha jenengan urang mana ti mana bade ka mana naon maksad kitu pan katamu. Cek Prabu Kian Santang kami teh ti Indonesia aya naon datang ka dieu rek neangan Sayyidina Ali padahal dipayeuneun itu teu apaleun mehna geus aya hiji itu aya naon cenah ka Sayyidina Ali temus ka nagara kami Sayyidina Ali teh sohor jawara jago kami ge di Indonesia teh jago nu ngalehkeun intina kami rek nyoba ngajajal kajagoan Sayyidina Ali kitu. Oh cek Sayyidina Ali kitu cenah maksud ujang teh nya heug atuh eta Sayyidina Ali ku kami rek diteang wayahna ujang boga tugas naon tugas abdi pangyabutkeun iteuk ceb iteukna dicecebkeun teu nyacab tibang ada kana taneuh iteuk Sayyidina Ali karawak ku Prabu Kian Santang dicepeng bade dirabut ka gede-gede kacabut eta iteuk panangan hayang leupas dina iteuk teu kabawaeun abrag-abragan Prabu Kian Santang hayang leupas panangan tina iteuk ke teu bisa lesot akhirna namru lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan jawara Indonesia teu walakaya mainan Sayyidina Ali. Matak sumping deui Sayyidina Ali hayo cenah jang eta cabut ampun naon cenah ampun teh taluk cenah kami kasaha cenah anjeun taluk teh nya ka aki itu nah cenah da inget teh boga taluk kudu kasaha tu taluk lamun anjeun rek taluk kanu nyieun anjeun jeung nyieun kami saha cenah teh Allah itu cek Sayyidina Ali urang mana cenah Allah teh cing kami anteur naik taluk tah di dieu riweuhna jelema bodoh teh sok papanjangan itu kalah nanyakeun hayang panggih jeung Allah kitu cek Sayyidina Ali siala sakami silih sayun Allah mah teh aya bangsana teh aya sarupaanana teu dikaler teu dikieu cenah mah pangeran kitu karep sia percaya teu pokoknya mah dunya jeung pangeusina kaasup angin jeung warna eta buatan Allah mustahil Allah sarua jeung buatanana teu aya jelema nu sarua jeung boboko itu 1000 kali jelema hantem nyeunan boboko teu aya boboko nu sarua jeung jelema ai bumi langit jeung angin jeung sakeusina buatan Allah Allah rek jiga naon matak teu aya bangsana Allah taala kudu kumaha cenah teu talukna kami ayeuna mah cenah taluk Allah kudu iman naon jeung iman teh percaya kumaha cenah percaya itu susah ngomong jeung jelema bodoh mah ulah labora itu kira-kira teu apal mah papa goeng ke gaeling serangan nyang sarahkeun sok nu ngajawab kena matak lila-lila nanyakeun cek Sayyidina Ali ari anjeun cenah di ditu di nagara anjeun agama naon cenah agama teh teu apal di agama ge eta keyakinan jelas kepercayaan talamun kepercayaan boga di kami mah mayoritas umum Hindu jeung Buddha bener cenah anjeun taluk lamun nya taluk bisa teu digenti teh keyakinan kunaon ku Islam siap keur naon kami taluk ayeuna bedegong mah lain ge kami taluk nya ayeuna misa mah jadi sanggup ajeun Islam sanggup sok di cenah kita buka celana itu jadi buka sletingna Prabu Kian Santang teh tololkeun parabotna tuh sagila aing parabotkeun teu kanyahoan teh tewak ku Sayyidina Ali dicocok parabotna cep dicocok dijamret kitu teh buntung teu ngagoak lain ge jawara atuh disunatan ku kowowongan wah tah nyunatan aslina kitu tadina cocok jamret itu sok isukan tewak aki-aki cocok jamret tah aslina kitu nya mata awewe mah keun bae teu disunatan geuna eueuh cocokeun
Itu nu aya cocok lah itu dicocok gitu di jamret tuh dulu kanya alusna ieu mah asup Islam mah ditempo meureun herang nya cenanya herang tah di Islam mah kudu herang gitu matak batur rasapeun ku herangna gitu nya beresnya kieu mah cana ke kajaman terus diabdasan cana ke masjid di Madinah ngawitan we diajakna tepan nya jawara nya pinter tereh di warahna teh itu tekungsi menang satahun agama teh kakuasai anu diajarkeun ke Sayyidina Ali mah matak cek Sayyidina Ali ya dari dia mah Islam lagi geus bayatak jelema lagi Islam kabeh itu ditambahan ku anjeun ge mah ngadak-ngadak namahan nilai sok cenah ayeuna mah balik ka lembur tapi kami mere tugas naon tugas abdi wayahna warga Indonesia kabeh islamkeun sanggup nya henteu sanggup saneun tidur ka abdi digajem ku aing 4 RT mah kitu atuh lain ke jawara ka jangumpun mah kidi ge Prabu Kian Santang wih di Madinah ya itu tadi pelobah belokan eta ngahuleng itu dekat masjid jadinya ngahuleng ingat kana sulam wal amalu bihi lil khosi wal ami make na ilmu teh sameweh batur kudu urang heula ras emut bapak cenah can disunatan Prabu Kian Santang disunatan memeh ka batur bapak aing heula itu terus we sumping ka bumina di luar teh assalamualaikum tengah jawab bapakna ada seru agama Hindu Prabu Siliwangi teh assalamualaikum sora mana ai sora apal tapi ngomongna beda juga asupnya teh aceng da baheula mah kolot ka budak lalaki mah bahasana teh aceng nya Pak baheula mah aceng gitu kanu goreng oge itu dah anakna gitu cuk batur meureun goreng teh cing asup cenah ceng lebet teh ka jero oh cenah geuning maneh muhun cenah Pak ngomong naon tadi di luar assalamualaikum Pak naon teh assalamualaikum teh assalamualaikum keselamatan alaikum ke ranjen kabeh maksudna supaya selamat sararea wah teu kudu ngomong kitu cenah yang selamat mah salah hati-hati we gitu bener itu nama eta cenah meunang nu kitu di mana di dinya di tatangga di kulon nyebut teh deket di tetangga aja ke Madinah teh puas saja mah ti lempang ge itu lain awas urang komo nu baheula mah ka Makkah teh 6 bulan itu kitu gae nu balik deui lolobana mah murah gue di laut da berat meureun laut da pura-pura ge pake perabiu nu baheula mah gitu ongkosna murah teuing ongkos an 15.000 pan bari teh mah mun ngahaji 6 bulan teh kabeh dienakeun naik 35.000 naik deui kabeh dienakeun nepi ka 250 terekel teh ka ayeuna mah jut teh mentak mentau kana ka markah teh nya nah satosna ditaros ku ramana aya naon cenah jang eta maneh meunang bahasa kitu di mana di tetangga sia ti kulon di mana di Madinah geuning cenah maneh eta make bahasa kitu bahasa batur kurang keneh cenah ilmu nanaonan maneh ka itu teh neangan jawara itu aya cenah itu aya ngaranna Sayyidina Ali guru abdi cenah teh nya sia kurang keneh guru kurang itu gelut cenah jeung anjeun cenah ditu henteu boro-boro ka gelut cenah era-era acan nek nemongkeun jurus oge teu tulus kaburu merengkel manten jago cenah itu teh jadi eleh cenah ujang teh eleh matak abdi ayeuna teh pindah keyakinan teh kana agama Islam matak abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun sakabeh jelema nu aya di Indonesia kalebet bapak wayahna Pak Sing Ridho abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun warga Indonesia bantuan abdi Pak kilang bara cenah ngislamkeun tetangga mah bapak we ka dieu sok laan cenah calana kos nu gelo aja sia kokolot nu ngalaan calana sakada Pak sakedeung oge sama kurang hideng gitu sok ayeuna ujang ka bapak ujang laan calana gitu Pak ente nyabok gitu ya gitu teu arti teh apaan wayahna cenah Pak Sing Ridho teh laan celana moal aja yang sia mah kira-kira atuh kakolot teuing mah gitu udah kolot teh cenah umur jeung awak cenah Pak keyakinan mah nol budak balon teu bisa ai budak ngoratian tadi irfa bikanal mubtadas mawon hobar teh bisa diajak ngawadul leuy paling nepi ka 5 kecap
5 kecap geus pusing we kana otak ngabul nya budak ngorama lamun geus amek teh jadi dina dadana keluar haseup hideung tingalin al hikmah mulek haseup hideung naik ka luhur ngabulan kana otak jadi ilang maruah sok poho itu karena bener geus moal ngareret inung bapa dulurna naon batak tong aneh mun budak ngora ada gudug teh hasupna naik ka luhur ngebul itu nya lamun geus ngebul mah poho we ka inung nyangereng ka bapa ngalawan gitu dengan KRT ente teh berejeun dibui teh aya keneh kajieun mah teh aneh emang waktuna didinya itu sabab lamun budak ngora kawas aki-aki kekeyeungkeungan sok paeh ngora-ngora can payu sok paeh we teh lemah kan kudu kitu budak ngora mah teh mongkeun irpa teh kawani teh nempo batu teungar naon we nu kira-kira katemong mah hantem tengaran entong ka jelema make gedeplek sorangan teu nya akhirna cegramana jang sing inget eleh soten ujang ku guru ujang ku Sayyidina Ali ujang bapa mah can puguh eleh bating meunang kalah kitu cuk Prabu Siliwangi geus bodak ngora geus naik amper ilang maruah poho ka era akhirnya bakat ku amak teh Prabu Siliwangi ditubruk ku Prabu Kian Santang brak ditubruk kereles leungit nepi ka ayeuna teu aya bejana itu beuki amak we aduh cenah bapa jeung tibatan daek iman mah kalah ngareles ras inget ka akina akina ge can disunatan iya cenah aki nu lineuk we gitu tidak daek ka imah akina ya amak keneh ngatak datang ka imah teh poho deui uluk salam teh jug ditajong we pantona teh ceprot pantona langsung muka jawara teh nyong panto aya aki-aki nuju sila we itu geuning aceng ki jelema geus diajak ngawadul lah geus kitu mah wayahna cereki kudu daek abus Islam naon jajang Islam tong loba omong lain we celana geus kitu geus teu urang dibawa bener pisan teh budak teh wayahna cereki celana teh kudekeun cing eling jajang cing eling ge eling teh bae aki eling kada lain celana itu kalah aki-aki teh ada barela tiraku nah budak teh itu heureuy teh tina ngalahan celana ka aki-aki kaburu teh eling manten tubruk deui akina kereles leungit itu nyamurang mareng we Prabu Kian Santang tidinya bapak teu beunang aki teu beunang amek luncat ke kalapang datang ka lapang maca doa maksudna rek ngagorowan tatangga fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna jibala yusabbihna wa tayra inna kunna fa'ilin tangaos doa eta di mana jalma nyarita make doa eta tapi kudu dibeuli make peurih nya maka teu kudu make son itu sabeulah alam dunya bakal ngadenge kana surah eta itu sok jang nu dialajar keneh teh puasaan nya moal dibaca sekali deui da nu butuh mah kudu apa sekali jeung 2 kali teu kaaci gitu nya tah doana eta itu baca eta doa korowok we Prabu Kian Santang hei dulur-dulur kumpul nah eta ku korowokna Prabu Kian Santang jalma teh saladar kabeh jungjreng aya nurek ibak luncat itu nunek dahar kakara dicomot ge ngajleng kala luar kabeh ngogulung di alun-alun aki-aki nini ngagolak nyaja aki-aki nini baheula mah umurna 500 tahun ka ditu itu 80 mah masih keneh bisa mangul suluh nu baheula mah cuma nu 500 genep 100 700 ngagulung ceuk nu pangsepuhna aki-aki aya naon cenah juragan tong ngomong jelema amah katuh ngajedog heula itu kokulung lalaki sok cenah siang atur maneh kumaha cenah juragan atuh ngaturna tanu kolot diharareup nya golongan aki-aki mah ngajajar we dihareup itu nya aki-aki nu tidak 800 nepi ka 600 teh aya 11 jajar sok cenah samung ku nini dan nini mah 600 pangkolotna dikaruateun 600 500 400 nepi ka 300 samung we kudu ngarora ka ditunakeun aya naon cenah juragan
yo daek teu daek sia kudu arabus Islam teu daek ku aing dihuapkeun aya keneh siap da sieun mangga siap itu nya sok dariuk ke awe lalaki untuk menang sila cenah lalaki awe ge kudu nangunyar ada sieun jang nalangunyar we itu bukakan cenah cokorna geus ngegangkeun laan celana tah palebah ngalaan celana mah jadi malah dikir sana cenah juragan ieu teh heureuy henteu heureuy engah bener laan celana eueuh nu wanieun jadi alun-alun kita ngalaan celana tuh itu amuk perbukian santang itu ngadua deui ngaduanan teh kieu ngadua perbukian santang harita ngacungeun curug itu kabeh jelema nu aya di alun-alun melotot kana curug Bismillahirrahmanirrahim tong ditepikeun kana impae macana kadinya Bismillahirrahmanirrahim kabeh jelema nu aya anu melotot kana muina curug teu nyahoan lamun calanana mah eueuh kabeh awe lalaki ge itu ari geus teh deuleu jeung ka handap itu barang kita mah teh keur ngararingkuk we nu aki-aki nu nini nya sia macana ngalaan celana we kudu ku aing nembo atuh bukbrak pada nubruk para boteh tah didinya kanyahoanana para bot awe para bot lalaki teh zaman Prabu Kian Santang sing horeng para bot teh nu bapak nu ibu oge kabeh-kabehna teh han sakieu ewang boro-boro anu ibu teu pati buahan nu bapak ge nu gogoyotan ditubruk pruk beunang jeung buahna komo nu ibu teu pati buahan nah bisa teh bercanda engke datang ka bumi ya tubruk aing nyaho han sakieu tok itu cek Prabu Kian Santang sok sia cekelan hayang dicabokannya kaluhurkeun leungeunna atuh rarangah da sieun jawara rarangah we kabeh itu teh kanyahoan Prabu Kian Santang koreleng we kana jajaran nu pangkidulna aki-aki panghareupna nu pangkidulna itu kope kena cerulit dina tongong tempo para buat aki-aki mikir cek Prabu Kian Santang aing oge dilaan saeutik abus Islam komo mun dilaan kabeh tak aya eta tu anta parah eta para buat aki-aki teh karawak jeung ranguyanana tigaet kitu berat goler aja gitu kom nu kadua gaet buik goler 7 jajar aki-aki gempar gitu tuang gitu kick goler gitu nah benang golongan aki-aki malik ke golongan nini gitu barang red karena para bot nini ngarenghap wih na ieu mah kieu na para bot cokoteun gitu nya ai teh dihabak kagok ai dihabak cokoteun nya kapaksa dibabat jeung gawirna di sisi we dikait itu berat nyak goler itu awas bangkong menang mabuk gitu langsung rangah we sukuna teh jeung leungeunna ka luhur itu untung nu ngarora tukang cek ni tukang nah cenah diislamkeun teh henteu kecet deui buah modar nya ge cenah bus Islam aya modaran ge mah teh bener kalabur we nu ngora mah hadena teh aduh lamun nu ngora heula ti hareup bahaya aki-aki moal kaburu lumpat untungna aki-aki di hareup eta ilmu eta teh berlaku ka barudak urang ayeuna nu geus rame Islam nya manfaat teh ilmu lalakon eta teh ai taraweh cuk budak ngora ki kade taraweh mah ulah ngahiji jeung budak ngora moal bener cenah sepuh mah itu di parayun we sepuh mah hati-hati sepuh teh nya aki-aki mah cenah di parayun we ngahiji jeung budak ngora mah moal bener padahal eta teh politik budak ngora ngadenge cenah budak ngora teh cuk kolot mah agung laranganana itu keur ngabuktikeunana iwati carana ku taraweh
macak aki-aki di parayun budak ngorak mah di tukang itu deret salat taraweh pan aki-aki mah tara di celana ada taraweh mah lila itu macak prak sujudnya gitu budak ngorak mah sujud kokod mah kaide kena para buat kolot hayangnya gede jeung tena nya sujud kahiji tibang dicoo wongkol anya cenah mantap sujud kedua gitu cawa deui engke rakaat kedua gitu sujud kahiji coo tibang dipuih-puih itu pas sujud nu kaopat wah lamun dicoo wongkol beres awe salama burung dicabok aing itu matak pas sujud kaopat mah coo pencet teh pencet goler aki-aki mah langsung telin jadi henteu nyabok itu pada kadek ya lawan jeung budak ngora dihareup anggeus tong digugu mending sia wae dihareup begitu omongan anu araraman taraweh mah ngan ibu-ibu aman di mana-mana ge ibu nasab nanti aya coon ya kitu ibu-ibu mah aman seten nya ade tah kitu mimitina dak bereuyok jelema satosna bala lubar nu jaragja kakara Prabu Kian Santang emut nah aing ngislamkeun teh gagal ieu salah praktek yang kitu wih deui ka Madinah naroskeun ka itu nah cenah geuningan jang eta geus balik deui ngislamkeun teh anggeus teu acan jahal di mah ngislamkeun teh kalarasan nama kitu kalarasan paeh boa salah praktek isling sumuhun jadi teh abdi dilaan sakedik oge ku guru Islam cu abdi komun dilaan kabeh sia dituar jeung bagalna sumuhun modal sia jeung bagal-bagalna mah tuh boro-boro Islam salah ilmu Allah mah urusan ibadah mah teu meunang dileuwihan jeung teu meunang dikurangan moal jadi bener pan contohan ieu aing sakitu coba balikan deui nya kitu contoh wih deui ka Indonesia deui nah ada gogorowokan di lapang teh eueuh nyampeurkeun cek cacanga tah kamari geun lumayan teh sora eta lain ke jawara teh katipu kuno bararodo mah pas kebenaran deket lapang teh bumi Pak RT hiji iya jeung kebenaran je pangurus ongko itu tunjuk ke pantona muka weh bumi na Pak RT teh pantona teh langsung muka katingali Pak RT na bade ka dapur meureun da boga rasa ditulakan teh teh nyaho pantong geus muka teh heula tunjuk ku Prabu Kian Santang dilukeun curugna teh teu sadar RT mun majuna ka tukang mundur kalah bijil RT teh ka dapur teh kok ka dibaeun Prabu Kian Santang tewa ke punukna syukur cenah teh hideng geus soak RT barang dicabak punukna ge langsung teh eling cek RT geus daek teh daek aing paeh ayeuna ye gitu itu cek Prabu Kian Santang syukur cenah teh maneh mah pangurus ongko bantuan cenah kami ngislamkeun wajahna geus teu ngomong RT teh da geus tegah paeh wae aing mah itu sok cenah teh laan calana serangan weh meuti aya kawani itu butuh mah serangan weh kudu ku aing jeung ngalan calana karep itu mata ku Prabu Kian Santang diprosotkeun calana RT itu ngusoak we RT mah paeh we jeung maehna itu nya dicocok perabot RT teh kawas anjeunna ku Sayyidina Ali cocok perabot RT di jamret teh coplok sugan ngaguik RT henteu lain jago RT mah ngan sawan teh jadi keneh sehingga di jamret teh teu karasaeun gitu nyantai we tak geus cenah teh anu mah geusnya geus tempo cenah ka handap tulukeun herang tungkul bener cai teh geus itu tah teh sebenarnya mah aing nyeunatan teh sakieu itu kamari mah kalepasan hampura we cek RT lamun sakieu mah batur ge burung daraekeun itu ai dikabehkeun mah cenah malodar nu geus ge cenah salah kamari mah kan wayahna teh ayeuna mah bantuan cenah kami naon cenah bantuan kami wayahna maneh mah tong ka dicalana heulanan ku aing nek dijieun promosi heula jadi urang iderkeun tah ayeuna mah di sunatan teh sakieu jadi diiderkeun nya menang 14 kabupaten RT teh di calana diider-ider nepi ka teu puguh bentuk puguh kahujanan kaanginan nya itu cenah teh ayeuna mah calanaan wayahna can kaider kabeh
itu aya nu teu daekeun bijil tololkeun kana pantona Pak tak ieu aya mah sakieu nya matak tingali nu Pak RT bilih teh acan disunatan iderkeun gitu sejarahna kitu ngahitanan teh nya bahasa Arab namina hitan perjuangan Prabu Kian Santang aduh babak belur sabaraha ratus jelema nu maot cara ngahitanan nu ayeuna itu nya awal-awal nama gitu malah zaman sangsara mah kapungkur barudak beda di hitanan teh wae turan dikuum heula di balong sampai sabeting da alat pan teh acan aya sakola can luhur ayeuna mah alhamdulillah nu sakola perguruan tinggi kana ilmu luas ilmu agama nya kitu keneh matak nyunatan budak teh aya turan inung bapana ge teu meunang milu pan biar teh suka belah dia bijil ti ditu teh geus calana deui we kunaon teteh ku barokah ilmu alhamdulillahnya baheula majang cilaka itu kuum heula dina lutak gulaikeun budak teh tololkeun huluna we di balong teh aya we nasib hirup meureun isukan hirup tulus di sunatan itu nya nu kalepasan ngalalap mah nya sunatan da budak ge paeh matak nyuratan baheula mah kita umur 40 tahun 50 tahun papada gogorowokan ditarik sorana itu nya kabeh dienakeun beki alit malah lamun ningali kana sejarah Nabi pang utami-utamina ngahitanan putra teh 3 dinten 7 dinten paling sepuhna teh 40 dinten eta tiasa ngarobah engke budak teh bakal pasehat nyariosna pinter otakna upami dihitanan paling akhir 40 dinten teh 40 dinten ka dia mah tergantung kumaha nu ngadidikna we jadi moal aya peningkatan itu nya ai di urang mah pan teu pati ludeungeun ayeuna mah nya canda kitu we engke pi 2 poe deuk kakawin sunatan itu napa gede-gede teuing baya teu lila ting aya barokahna we itu supaya di sunatan ayeuna teh minggu hareup teh pan aya barokahna gitu nya ngadaguan aki-aki wae mata hese nek di bebenerna ge teh kagedean ting nyunatan eta sejarah teh pada dasar hakikatna pola eta teh antu adul amanah ngislamkeun anu jantan putra cekap ku dihitanan tebih keneh nemeh bubuka nemeh ngalaksanakeun amanah Allah ieun murang kalih teh diislamkeun kadituna ilmuwan itu eta teh kewajiban bapak ngilmuan teh ulah ujug-ujug budak teh langsung ke sekolah PAUD ke sekolah TK ke SD ke madrasah ai tanggung jawab bapak mana didik heula ku urang sakabeh ilmu nu aya di urang teh ngalaksanakeun amanah didikeun heula terang urang bismillah bismillah kadituna teh terang deme ka guru upami pengetahuan umum manawi sugandah zaman kiwari mah piraku teu apal ngitung ti hiji nepi ka 100 mah atuh nepi ka 10 di mana mogok urang sok kasakolahkeun ieu mah urang can ngajar bismillah bismillah acan langsung dikapaudkeun mana tanggung jawab bapak antu adul amanah teh tanggung jawab teh ka bapana heula itu da ibu mah nu tadi teh kanyaah kaduduh ngabantosan caroge tugas utama ti ibu teh aya itunya teu aya tugas ibu ngadidik da moal bisa ibu mah ngadidik putra mah moal mampu naon mah gina lumsul kolbi emutanana halus lamun kanyaah kaduduh inung aya ngadidik mah moal bisa sok kararaoskeun ku ibu ayeuna ibu gaduh artos nya penting pisan kanggo meser beas ngadengek budak cirik hayang jajan mah ludeung ibu mah burung dibikeun ka budak nya tak eta lumsul kolbi lemes emutanana moal tega bapana lamun budak ngenta duit ke bapana memeh dibere dicabok heula sok duit lain rag-rag ti langit lain nyewa ngadidik ngaranna supaya hayang senang teh kudu aya bangga heula gitu nu baheula nya ari ayeuna mah ayaham paur ayeuna mah itu boro-boro tanggal teungeul nyentak bisa dituntut nya teh budakna bisi balager we jelas Taeta mudah-mudahan khususna ramakna dibantos ku ibuna dina raraga ngalaksanakeun amanah nya syariat ka putra teh mudah-mudahan sing dipasihan kemampuan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala rupina sakitu panu kapihatur uraian anu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah
nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.